Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء. إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. سيجزيهم بما كانوا يفترون. سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. سيجزيهم وصفهم. سيجزيهم وصفهم. إنه حكيم عليم. إنه حكيم عليم.
qad khasiral ladzina qatalu awladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullah. Qad khasiral ladzina qatalu awladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullah. Ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah. Ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah. Qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun la ya'lamuha illa man nasha' illa man nasha'u biza'mihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna asmallahi 'alaiha iftira'an 'alaihi. Sayajzihim bima kanu yaftarun. Wa qalu ma fi butuni hadhihi an'ami khalisatan lidhurina wa muharramun 'ala azwajina. Wa iyyakum maitatan fahum fihi syuraka. Sayajzihim wasfahum innahu hakimun alim. Qad khasiral ladzina qatalu awladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullah. Ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah. Qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u biza'mihim. Al-ayah wallahu a'lam. Wa qalu jeung ngomong jalma-jalma kafir zaman jahiliyah emeh datang Islam atau datang Islam awal-awal tapi masih golongan jahiliyah. Cek maranehanana hadhihi an'amun wa harthun. Hadhihi ta'i bagian eta an'amun raja kaya wa harthun jeung papanenan
eta hijul haram itunya disebutkan la yal'amu temenang adahar hak kana ieu am jeung harsun saha ilaman kecuali jelema nasya'u anu karep kami tah ieu mah kade ieu ingon-ingon ieu terus dan hasil ieu ieu mah menang di dahar jelema sambarangan orang-orang khusus ya haram hukumna jamu saja jadi bilang gitu saha nu bisa ngadahanna eta mah khusus khadamatil awthan khusus naon ngaranna teh nu tukang mulasara patekong bisa ya haram yang waktu mereka bejak kami begitu sebetulnya bisa nih metode dan saukur sangkaan atau angan-angan para yang jalma kafir zaman jahil elah hujat kalau padahal tidak beralasan padahal ngomong gitu maksudnya pengen tepuk batur benernya malu ade dia bertemu dengan khusus macam kiai kiai bahkan apa mah haram jangan baheula waktu itu ya wa an'amun ayat ieu mah cenah bagian ieu mah pirang-pirang raja kaya hurrimat zuhuruha anu diharamkeun tongkongna eta an'am haramkeun tongkongna kumaha maksudna fala turkabu teu meunang ditumpakan teu meunang dimuatan kade iman ieu mah teu meunang dimuatan siga sawai onta darat gitu ya dia mah wa an'amun la yadhkuruna asmallahi 'alaiha ya aya deui ieu mah kate ieu ingon-ingon mun ada dikunci teh teu disebutkeun aran Allah tapi mengatasnamakan ngaran patekong disarempah ku manehna itu ya gitu itu iftiraan alaihi karena jijienan cek Gusti Allah na ieu mah bagian patekong anu eta teh geus mengenal Allah berarti tah mah ya jalma ieu mah aya eta mah jalma musyrik berarti geus aya non geus mengenal ka Gusti Allah geus mengenal ka Gusti Allah tapi musyrik ya rembah karena patekong saya jazihim bima kanu yaftahu saya jazi bakal malas Gusti Allah him kata jalma-jalma kafir jalma-jalma musyrik model gitu lima sebab perkara kalau jalma kafir yaftahu jijieuna jalma kafir alaihi ka Gusti Allah untuk aturan kieu dina kitab Taurat kieu pada hulu ya da ibaheula mah jarang kitab teh aya hiji dua nu apal bari jeung ngacok ya wa qalu ma fi butuni hadhil an'ami khalisatun lidzukurina wa muharramun ala azwajina wa qalu itu kalau mau jama-jama kafir zaman jahiliyah ma fi butuni hadhil an'am ari perkara anu aya dina jero beuteungna ieu pirang-pirang raja kaya anu diharamkeun teh ya siga sawai onta darat bucan onta parawan itu atau bahair ai bahair mah onta anu geus ngajur 5 kali
Ya, ngajur teh 5 kali. Tah nu terakhir nu kalimana teh kontak awewe anak teh ikan. Nah, eta mun bahair teh zaman jahiliyah mah dicirian di keut ceulina tangkena teu meunang di ieu teu meunang di dahan, teu meunang di kunci. Aya teh bahair eta khalisatun anu halal lizukurina jam golongan lalaki di golongan kedua wa muharramun ala azwajina awewe teu meunang ngahakan. Itu sawaid jeung bahair mah kade eta mah khusus lalaki awewe lah ya haramnya awewe mah laki itu ya awewe mah haram jeung moncong bae wa iyyakum jeung di mana-mana bukti ya lana tadi teh hadil an'am teh eta maitatan pae fahum makari lalaki jeung awewe eta syuraka dari jengan terkecuali lamun pae dipaehan Gusti Allah teu kapencit eta rek sawain eta rek bahair eta mah jak lalaki halal jak awewe halal ceuk paranehna teh kitu. Lamun dipencit mah awewe haram teu meunang ngadahan khusus lalaki. Aduh. Ya hukum jahiliyah. Saya jadi bari teh eta teh dinisbatkeun nyebutkeun teh ieu teh aturan Gusti Allah. Itu. Geden ieu teh api-api nyaho kana hukum. Api nyaho kana Taurat. Api-api nyaho kana Injil padahal mah eta mah kan saukur angan-angan manehanana geus seueuh lalaki cicing awewe mah. Itu nya. Di babodokeun ka jalma awam, ka umum. Sebut teh ya aturan Gusti Gusti Allah mah kitu padahal mah eueuh aturan kitu teh. Saya jadi maka man bakal malas Gusti Allah kaita jalma-jalma kafir wasbahum kana nyipatana teh jalma-jalma kafir kana itu raja kaya di wilayah-wilayah ieu mah halal yang lalaki haram ka awewe. Itu jeung sajaban. Innahu sayyidatu sa'alata hakim dan penuh hikmah bisunnihi dina dalam Gusti Allah. Alim Quran maha uninga ka makhluk-makhluk Gusti Allah. Qad khasiral ladzina qatalu auladahum safaham bighairi ilm. Qad khasiral teman-teman rugi saha alladzina jalma-jalma qatalu anu maehan iladina auladahum ka anak-anak ladzina di alungkeun ka jurang teh. Safahan karena belenggu bighairi ilmin tanpa didasari ku ilmu. Itu yang disebakeun ka duit. Waharamu jeung geus teman-teman rugi jalma-jalma anu ngaharamkeun makana perkara rezeki anu ngarizkian ka iladina sallallahu alaihi ta'ala iftiraan karena jijieun hukum Allahi dinisbatkeun ka Gusti Allah rugi ka cida jalma itu. Geus puguh jeung Gusti Allah teh pokona mah anu teu diharamkeun Gusti Allah mah halal. Intinya nu teu disebut-sebut haramna maka eta halal. Jadi hukum asal sakabeh dahareun eta halal kecuali anu diharamkeun Gusti Allah. Pada dhallu geus teman-teman sasar eta jalma-jalma kafir. Wa maka deui terbukti jalma-jalma kafir eta muhtadina anu meunang pituduh kabeh. Wes?